para mitra Kumandaraman, alhamdulillah Mang Jaya saparakanca tiasa mancen tugas di Mang Jaya Official ieu. Kalayan atas kami admin sareng kru di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Kitunya para wargi, atuh tugas Mang Jaya ngabuka bae para wargi sareng ke ngadongeng. Aing ngadongeng mah teu cara live para mitra magi dongeng-dongeng kapungkur anu dina model kaset diangkat deui kana MP3 gitu para mitra MP4 terus diupload para wargi gitunya prosesnya. Atuh ayeuna Mang Jaya tugas buka bae cenah buka dongeng atuh minangka bubuka para mitra minangka bubuka dongeng. Atuh ayeuna dongeng nu kasangakeun kajiret ku pitapak karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-42. Para seueur para mitra dongeng-dongeng Mang Jaya diantawisna aya anu namina getihnya para mitra sampai juri bulu teh aya para mitra. Aduh makanya ngakeun getih sampai juri bulu pamitu lepat getih juri bulu ieu mah karangan Kileksa para wargi Kileksa. Terus aya sangsara alatan harta gitu nya mangga nyangakeun bae. Terus aya dongeng judulna Jawara Gunung Manglayang gitu nya. Aduh Jawara Gunung Manglayang mangga nyangakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang aya dina ginanjar kawilujengan buka di playlist Mang Jaya Official para mitra, diklik di playlist ke kagambar judul-judul naon tak katun milih bade carios naon makanya ngakeun ayeuna kajiret ku pitapak karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ke-42 wilujeng ngadangukeun mangga nyanggakeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ke-42. Para mitra kaum dangu, harita haris kakara ngajelaskeun maksudna rek miharep kana mutiara. Atuh kumaha atuh Juragan Amir sabada haris ngajelaskeun eta permaksudan. Nu aya patula patalina jeung tujuan manehna rek miharep ka mutiara. Juragan Amir cumarita. Hatur nuhun kana patarosan ti Aden. Oge kana pamaksadanana kangge apa mah sareng biangna mutiara moal bade ngalalangkungan kana pamadegan pun anak. Nu hartosna miwarang moa mung apa bade tumaros sakali deui. Eta kinten-kintena Aden moal ngaraos kaduhung sareng moal ngaraos kaabotan kagungan putra sampeuran. Jalaran ku Aden ge parantos ka uninga pun anak teh dinten teu ge kagungan murang kali. Atuh kaduana naha Aden teu kagungan garwa atanapi teu kagungan harepan deui sajabiti pun anak. Den Amir tumaros kana pamadegan haris ti ditu namah nalek meureun. Ari kangge pangwaler nu kahiji mah kangge abdi mah moal ngaraos kaduhung moal ngaraos kaabotan perkawis tuang putra kagungan murang kali. Jalaran abdi parantos teu asa jeung diga ka tuang putu teh muhun ka ita. Atuh sabangsuna ita mun tuang putu pon kitu keneh tos teu nilam-nilam. Pangwaler nu kadua alhamdulillah dina wangki dieu abdi nuju nyabelah wireh pun bojo parantos ngantunkeun 2 taun nu parantos kalangkung. Temal haris tatagna keur dina nyaritana. Lir ibarat pokrol we para wargi lamun keur sidang. Hatur nuhun. Hatur nuhun upami Aden teu ngaraos kaabotan kagungan uruseun nyatana pun incu. Kalayan Aden teu kagungan kabeuberat kanu sanesna tumali kitu kangge apa mah moal bade ngalalangkungan kana permaksudan Aden. Malih pun anak nemetos ditaros ku apa naha keresah teu dipileuleungkeun ku Aden. Ari walerna teh kangge abdi mah mangga bae asal anjeunna leres-leres kalayan teu ngaraos kaabotan kagungan putra kawalon tah kitu. Janten tuang putra tos nampi kana maksud abdinya Pak? Haris deuteu. Muhun saurna mah bade nampi Aden. Aduh nuhun ai tuang putra nampi mah teh ayeuna abdi bade tumaros ka apa. Eta kinten-kinten apa
iraha tuh badai air ngarencanakeun salametan teh. Haris meni marah mai sabab harepanna kasaluyuan ku Den Amir. Tah, dina leresan ieu. Dina leresan nangtoskeun waktos nama kangge apa teu acan tiasa masihan katangtosan Aden. Jalaran kahiji apa teu acan utung etang atuh kaduana pun anak teh kagungan serat teu kagungan serat pirak ti carogen anu ti payu. Sanaos anjeunna tos aya welasna taun culjeun oge kapun anak sareng kapun incu. Nanging ari perkawis nikah moal burung tiasa mung kedah digaleh ku nyalira perkawis serat pirakna. Eta kinten-kintena Aden sanggem kitu mangaleukeun serat pirakna. Insyaallah Pak mung sabaraha kedah digaleuhna? Duka ari perkawis biaya nama Aden urang naroskeun heula we ka bapa lebay di dieu. Tumalik kitu apa bade nyuhunkeun sarantos antawisna handapna 3 sasi luhurna 6 sasi. Jalaran bade naroskeun heula kalebe kumaha carana nu kasebat naksi. Sajabi ti kitu apa bade babadantenan heula sareng pun uwa minangka gegentos sepuh apa sareng biangna mumut. Waler Den Amir munut sarantos. Atukeun Haris rada oge hareneg. Satadina mah hayang buru-buru rek kawin. Ari heug ti Den Amir munut sarantos handapna 3 bulan luhurna setengah tahun. Dupi Aden di Jakarta teh linggih di bumi nyalira saurna bari ngotretkeun kayu api teras nyesep. Sanes rompok pribadi pamu ngontrak saros duang putra. Temal Haris sajelasna horeng cicing di Jakarta teh ngontrak lain di imah sorangan. Dupi kawit di mana Aden? Ai kawit mah ti Cibatu, Pak. Sok sering angkat ka Cibatu, saur Den Amir panjang lebar ngaler ngidul. Ai sering mah henteu mung sawaktos-waktos ngelayan sepuh. Aya keneh Ibu Rama mung kantun pun biang we pun bapa mah parantos ngantunkeun. Temal Haris. Keur kitu torojo Den Winarni jeung Mutiara kakara kaluar ti kamar teras dariuk gedengeun Den Amir. Kitu geuning permaksudan Aden teh mamahna. Saur Den Amir ngaliri ka Den Winarni garwana. Kumaha kitu? Den Winarni ngaliri ka Haris nu keur tungkul. Nya Aden ka dieu teh jeung Mutiara kahiji seja silaturahmi ka papah jeung ka mamahna. Atuh kaduana aya maksud miharep ka Mutiara. Nya ku papah bieu geus diwaler. Ari keur papah mah nyarek moal nitah moal. Gumantung kana pamadegan masing-masing. Ngan ka Aden geus beak-beak ku papah dicaritakeun kahiji kudu ridho boga anak sampeuran nyatana ita. Kaduana tina perkara surat talak sabab Mutiara teu boga surat talak ti Sukarna kitu. Nya sanaos abdi ge kitu papahna moal bade ngalalangkungan kana pamadegan masing-masing. Ari kolot mah mung sakadar ngadorong ku doa atuh ka Adenna. Ti ibu ngahaturkeun nuhun ari sakinten Aden teu ngaraos lingsem. Bade miharep kapun anak nu tos kauninga sakieu buktosna. Sajabi ti kitu ngahaturkeun nuhun kana karidoan Aden ngurus pun incu. Mung nya kitu Aden dapun anak mah teu kagungan serat pirakna jalaran ti kapur diculjeunkeun ku carogena. Saur Den Winarni bari neuteup ka Haris nu keur tungkul. Sawios perkawis serat pirak mah ibu insyaallah manawi enjing pageto. Abdi gaduh rejeki bade dipasihan kangge biaya ngalereskeun serat pirak. Temal Haris nyanggupan rek mere biaya pikeun meuli surat talak. Kitu geuning mumut saur Aden teh eta kumaha pikiran mumut kira-kirana. Den Winarni tumaros kana pamadegan yang Mutiara putrana. Kangge abdi mah mangga we asal anjeunna leres-leres moal ngaraos lingsem sareng moal ngaraos kaduhung ka payuna jaran di henteu-henteu ge abdi mah gaduh anak. Tema neng Mutiara singket. Dupi waktosna iraha cenah papa. Den Winarni ngalirik deui ka Den Amir carogena nuju nyesep. Waktu naonana? Nuhun waktosna bade salametanana iraha. Saur Den Winarni pura-pura padahal di kamar ge waktu babadamian jeung neng Mutiara teh geus dibadamikeun. Puguh nyaeta bieu teh geus dicaritakeun ka Aden. Papa minta tempo handapna 3 bulan luhurna setengah tahun. Lantaran kahiji rek nanyakeun heula perkara Mutiara naksi
Kaduana can ngayakeun babadamian jeung Wah Haji minangka gaganti kolot urang. Ai perkarna waktuna salametan mah kumaha Wah Haji we tama utang itung nama Wah Haji Muksin. Apaan anjeunna mah pinter kana utang itung teh. Nya urang teh kitu itung-itung make kanu jadi kolot ulah diculjeunkeun. Da aya naon mah kolot-kolot keneh geuninganan ngilu icikibung. Ongkohan penting kudu cacarita heula kanu jadi kolot. Eta kumaha Aden kinten-kintena teu ngaraos kaabotan, ngaraos sakitu sasih anu name disaurkeun ku papahna pun anak. Taros Den Winarni, ari numutkeun ka hoyong mah nya kitu hoyong beh dieu ibu. Nanging ai saur apa kedah ngantos mah tah teu sawios-wios nya insyaallah ku abdi diantosan. Temal Haris bari ngareret kaneng Mutiara sedeng nu direretna Jongjon we tungkul. Muhun wayahna we Aden ngantos antawi sakitu sasih mah moal karaos. Kantenan ari ka hoyong mah ibu ge hoyong engal-engal salamet ibu teh. Nyaan eukeur mah eukeur ibu teh dina kaayaan kieu da lamun disebutkeun sehat ibu teh teu sehat. Nya disebutkeun geringnya ado teu gering nya kitu teh we meureun nya. Ngan loba nu karasa maklum geus kolot. Mungkumaha atuh jalan ibu gaduh keneh sepuh sareng papahna Mutiara bade naroskeun heula kalebe perkawis rat pirak. Margi atur-aturanna mah panginten palebe langkung uninga. Eta sabaraha biayana cenah papa? Saur Den Winarni truy ngalirik ka Den Amir carogena. Pertanyaan ti Den Winarni ngeunaan sabaraha waragadna keur naksi teh dia paramitra sanes nyupir taksi. Ieu teh ngayakeun rapa cenah ka pangadilan akibat pina dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban. Kitu para wargi. Nyata Mutiara bade naksi ka pangadilan ngayakeun ieu urusan nyata rapa namina para mitra. Kalarestukan teh rapa jigana ieu. Aduh ulah we nya salalaki dipangrapakeun kitu. Margi ajen darajat lalaki aya di dinya para mitra aya di dinya ajen jeung darajat lalaki teh. Lamun lalaki dirapakeun ku awe aduh ajenna teh rongseur atuh. Rontok para mitra sanes gagah sanes. Awan atuh darajat padahal urusan IPK, urusan talak pan lalaki para mitra. Kedahna lamun urusan kieu mah tanggung jawab lalaki teh bener-bener. Tah upami lalaki parantos dirapakeun aduh ngagejret ajen darajatna. Sok sanaos para wargi sadaya memang perbuatan sapertos nalak teh perbuatan anu halal namun teu dipirido. Enten saena mah ulah dugi ka papirak teh saena mah kitu namun teu pamitos teu aya jalan deui mah nya duka eta mah. Kumaha daripada diteraskeun ge. Daripada diteraskeun. Ali saur ahli macana saur para ahli disebatkeun di mana si pameget nikah hiji istri bari eta istri didoliman ku pamegetna kitu. Janten maksad sareng tujuan ngadoliman ka istrina eta teh hukumna ge haram para mitra kawinna teh kitu saur para ahli cenah kitu numutkeun katerangan. Janten diteraskeun ge haram hukumna. Kitu. Tah wapemi maksad sareng tujuan anjeunna ngawin parantos ngawin teh ngadoliman kana jenengan istri. Ai ukuran ngadoliman wallahu alam ya para mitra ukuran ngadoliman kumaha eta mah tergantung kumaha karasana kudu jadi istri. Nah istri ngarasa didoliman atan pinte kitu para wargi sadaya. Mangga taroskeun ka ahlina ya bilih ya wargi. Hapunten ya bilih mangga lepat ya ngadugikeun para wargi. Argi cenah kam ai hukum nikah teh bisa jadi wajib hukumna para mitra sadaya kasing siji pameget adu ukuranan anu bisa jadi haram ta perkawinanana kitu. Aduh mangga para mitra urang teraskeun. Janten para wargi sadaya ieu aturan-aturan rupina aya di ahli fikih. Ayana di ahli fikih kitu. Mangga urang teraskeun para wargi carios nyambung anu judulna Kajiret ku Pitapa karangan Watatang dina bagian ka-42. Harita pertanyaan ti Den Winarni teras dijawab ku Den Amir. Aduh kateuy. Can bisa nangtukeun sakieu-sakieu nama kumaha engke we ceuk lebe. Waler Den Amir teu tiasa mastikeun. Teu karasa waktu nyerelek nyaho-nyaho harita geus pukul 10:30 deui. Katungkulkeun ku wangkongan.
atuh geus tutas mah babadamian tuluy ka kalamar sewang-sewangan. Neng Mutiara jeung Ita hari-hari misah sorangan di kamar. Anu tungtungna kitu deui Den Amir sareng garwana tos lalebet ka kamar. Teras karulem. Samalah Ita Permatasari geus ngagebra ti bada Isa keneh. Ngan Haris anu can sare teh manehna ngadon ngajejentul di kamar bari ngalamun. Kumaha atunya nya bapana Mutiara menta tempo handapna 3 bulan luhurna 6 bulan. Disangka ku aing rek tuluy we ngarencanakeun salametan beh dieu. Ari heug menta tempo. Leheung lamun ukur 3 bulan bari terus salametan. Kumaha lamun geus 6 bulan aya keneh kaputusan. Kumaha de aing kudu ngaluarkeun biaya keur meuli surat talak Mutiara. Mangkani moal cukup ku duit saanu atuh. Goreng-gorengna ge meureun kudu we aya kana 100.000 mah boa leuwih. Aya dipake keur meuli surat talak eueuh keur IPK. Ngabon ka kantor geus gede teuing boga hutang aya kana 400.000 na. Mangkaninga kakara kabayar 80.000. Tapi keun we lah da boga ancoan kongkorong 20 gram ya sugane payu kana duit pangaji 300.000 atau 400.000 mah. Ari teu dijadikeun da aing teh mimiti kena jeung Mutiara ujug-ujug katarik. Katamah-tamah dina tingkah lakuna teh geus kanyahoan bageur. Nya ge manehna ti heula jadi tukang nyanyi heuh biduanita di bar. Ari ngalampahkeun goreng mah teu daekeun apaan. Ku aing geus dikurihit atuh eta tepeh nyaan pageuh. Dititah eureun jadi penyanyi di barna ngagaguh. Ngagugu terus eureun. Mana kitu ge awewe bener manehna teh daina mah geus teu nyanyi deui, paling-paling rekaman we. Kitu gerentes hate Haris geus kitu mah goloyoh ngedeng tapi ujug-ujug greup sare. Apunten teu ujug-ujug greup sare malah ngaherang siga nu jauh kana pituduhkeun. Da eta pikiran keur dirobeda ku sawangan. Lila mah para wargi sadaya reup Haris teh peureum nepi ka sarena ti Branaka. Isukna kira-kira pukul 8 isuk-isuk Haris jeung Ita arinit cenah mah rek ka kebon binatang. Malah rek tuluy ka Lembang. Nganeng Mutiara teu daekeun lantaran carape keneh sajabati kitu boga seseuheun. Malah Haris ge tadina mah moal init ngan Ita ngagegejeg we hayang ulin. Ari teu digugu sok sieun punung heug jadi gangguan kana harapan Haris. Ku dasar kitu sanajan Haris hoream-hoream oge kapaksa ini. Ongkohan dititah kuneng Mutiara sabab ngarasa melang. Indit sorangan sanajan kana mobil bari disupiran ku Mang Kurdi. Oge hakawan tu Ita kasebut rumaja sok sieun panggih jeung lalaki anu cunihin. Ari katama-tama pangawakan meuni gumulengna keur jeung bersih teu beda we ti indungna keur parawan. Da memang geulis Ita teh tu parawargi sarua we jeung Mutiara baheula. Geus aya kana 2 poena Haris can balik keneh ka Jakarta, taksiran ngarasa betah aya di kota Bandung. Ari katamah-tamah dibere pere kudu jadi dunungan saminggu, tapi aneh keur Mutiara sajero Haris 2 poe teh teu pati someah, malah siga nu hare-hare. Ditanya wae ku Haris nemalan, teu ditanya bae cicing. Diajakan wae pelesir ka kota teu daekeun paling-paling ngajurungkeun Ita anakna. Eta oge aya hate maneng Mutiara beuki lila beuki inget ka Sukarna. Hate Mutiara teh samalah mah aya pikiran hayang ulin ka lemburna. Jelas nama hayang panggih ngan duka teuing ari Sukarna mah sabab eueuh beja-bejana acan. Naha nya aya di lemburna, naha aya di lembur batur. Para wargi kaum dangu, sanggeus Haris aya 2 poena di Bandung. Isukna nincak poe Minggu kira-kira pukul 10 beurang. Aya awewe tengah tubuh sabada barang ngegawe sasapu di pakarangan teh jeung ngepel. Ngadon ngadaweung di teras Di teras budina alum bangun aya nu kabingung atawa karudet hate. Sakapeung sok kulutu sorangan si horeng awewe tengah tubuh nu keur ngalange di teras teh makenoh lanjangna Haris. Manehna ngarep-ngarep nu jadi dunungan can balik keneh wae. Waktu makenoh keur ngajejentu di teras torojo saurang awewe ngora keneh. Pi umureun moal sabara jauh jeung Mutiara malah leuwih ngora. Make rok sepan ngan henteu merecet. Kaluhur make kaos warna coklat ngora nyolenangkeun tas nu talina panjang. Atuh makenoh curing hak sabab kasemahan ku saurang wanoja meuni tegep. Rupa hideung santen sanggeus deukeut pok makenoh ditanya.
Mau sama siapa, Neneng? Tanya Makenoh bari neuteu. Maaf Bu, saya mengganggu sebentar. Maksudnya mau menanyakan itu Haris apa di sini, Ma? Ceuk eta wanoja sopan. Oh iya, Den Haris. Betul, Neng. Sedang kemana, Ma? Itu Den Haris udah 3 hari. Belum pulang-pulang. Ma juga tunggu-tunggu dari kemarin. Sedang kemana, Ma? Ke Bandung, Neng. Mari duduk, Neng. Tema Makenoh kalacat semah wanoja unggah ka teras. Sarta diuk dising hareupan ku Makenoh. Ada apa, Ma, ke Bandung, Ma? Itu bilang sama emak itu, Neng. Iya mau temui itu bakal mertua itu. Kalau Neng dari mana? Siapa nama Neng? Makenoh talete make nanyakeun padumukan jeung ngaran Semah. Saya dari Cibatu Garut, Ma. Nama saya Suryati. Tema Semah nyebutkeun ngaran Suryati. Jadi sedang ke Bandung ya, Ma? Pokoknya. Betul, Neng, sedang pergi ke Bandung. Malah perginya juga ame calon istrinya, bakal anak tirinya. Apa Neng ada keperluan sama Den Haris? Betul, saya mau ketemu sama Haris. Kalau ke Den Haris tuh apa kakak? Haris itu adik saya, Ma. Tema Suryati ngaku adik ka Haris. Oh, jadi Neng itu kakaknya Den Haris? Betul, Ma, saya kakaknya Haris. Jadi mau menikah lagi Haris itu namanya? Iya, Neng, mari duduk sebentar. Masuk. Malah dari dulu dia mau nikah. Tapi sampai sekarang belum juga itu kawinnya. Tahu belum nanyakan dulu sama orang tua istri. Makanya sekarang udah 3 hari pergi ke Bandung belum pulang-pulang. Kasihan, Neng, sama Den Haris. Gak punya bini. Istrinya Den Haris katanya udah meninggal. Apa betul istrinya Den Haris meninggal, Neng? Betul, Ma. Tema Suryati teu pati tatag. Mempunyai istri sama siapa, Ma? Suryati nanyakeun pamajikanana Haris. Kalau namanya sih Neng Mutiare, Neng, tinggalnya di Bandung. Di Bandungnya di mana, Ma? Suryati talete. Alah, kalau nggak salah denger di jalan apa ya? Lupa lagi, Neng. Ntar Ma inget dulu ya. Oh iya, inget. Katanya di Jalan Dago. Ya betul, Jalan Dago nomor 7. Tema Makenoh ngajelaskeun. Alamat sarakan Neng Mutiara di Jalan Dago nomor 7. Sebentar, Neng. Mau ambil air dulu ya? Pokoknya bari terus ngoloyong ka jero maksud rek nyuguhan Semah. Dumeh ngakukeun lanceukna Haris dununganana. Sedeng Semah nu katelah Suryati sajeroning ku Makenoh ditinggalkeun teh ngagerendeng jeroun dadana di barung rupa beungeut ngadak-ngadak semubeureun. Dasar lalaki bajingan. Kurang ajar si Haris teu uyah hanaker. Manusia teh nya aing hirup keneh disebutkeun geus paeh. Nyaan subangan jelema geblek. Paingan geus aya kana 5 bulan teu datang-datang samalah teu surat-surat acan. Nyaeta kitu we ngadon rek boga di pamajikan. Setiap aing nyarita hayang milu ka Jakarta dicarek majarkeun cicing di asrama jeung babaturanana. Geuning ieu buktina ngajadog di imah gedong. Nah meuli kitu atawa ngontrak. Nyaan si Haris alus mulut goreng kadut. Janji di luhur langit nyebutkeun moal rek boga di pamajikan lintang tika diri aing sorangan. Buktina aya beja. Heueuh beja ti bujangna. Da nya kitu ketang setiap manusia nu sok ngabohong mah teu boleh kapanggih wae, teu boleh katohyan wae. Nyaan ieu. Nyaan, aduh aing mah pahingan hati aing geus aya kana 10 poena ting sareblak. Nu mataku aing diteang ka dieu ge nyaeta sok sieun manehna gering atau mangih kacilakaan. Horeng teh tegerna hate teh. Hiji pirasat goreng nu matak ngajadikeun kajengkel hate aing. Rasakeun si Haris moal diisuk pagetokeun deuleu. Ayeuna keneh ku aing rek disusu deuleu. Salegana ge Jalan Dago ama burung kapangi. Kitu ceuk gerentes hate Suryati. Si mana horeng Suryati teh pamajikan Haris. Nyusu lume Haris geus aya kana 5 bulanan leuwih. Teu balik-balik malah tara ngiriman acan. Si mana horeng para mitra. Aduh dasar lalakinya. Aduh nyaan. Ngomong cenah teu boga pamajikan. Ngomong cenah para mitra. Lalagasan si horeng. Aduh si horeng si mana horeng. Numawi kada asak-asaknya nempo bising kaduhung engkena. Kudu asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana.
kudu asak-asaknya nempo bising kaduhung kena para mitra kaduhung jagana pan cilaka ya. Aduh, ieu saya dasar weja. Kudu kapagi duh. Eta rek ngabohong kudu kapagi para mitra kapagi we atuh. Nya si horeng para mitra haris teh boga pamajikan katelah ngaran Suryati urang Cibatu. Si horeng si mana horeng. Suryati teh pamajikan Haris, nyusul dume Haris geus aya kana 5 bulan leuwih teu balik-balik, malah tara ngiriman acan. Nyaho-nyaho lalaki baris pirenyuleun malah nusu di najis teuing aing abrig-abrigannya. Teu sudi najis abrig-abrigan, aing make daek dikawin kudu kitu ules. Da eta atuh anu jadi indung bapa nu kitu teh keukeuh we aing kudu boga salaki kasih Haris dume eta ngerong kana dunyana. Rajeun baheula aing boga babaturan sakola geus cop kana hate katelah Sukarna meuni siga anu cuaeuna keur dume Sukarna jelema nu kurang kaboga bari indungna dagang sangu koneng di sakolaan tapi ka manehna ngejat ka kota Bandung alasanna mah nyiar pagawean nepi ka kiwari teu manggih raratana acan geus boga pamajikan kitu acannya lamun aing pareng ka Bandung heug tepung jeung Sukarna bari manehna can boga pamajikan aing mah rek menta diserahkeun we kasih Haris kalawan rek menta dikawin ku Sukarna. Paduli teuing masing aing teh di aku anak oge kudu jadi indung bapa. Rek kabur we jeung Sukarna aing mah nyaan lah. Keur naon barina oge gableg salaki. Kanu cukup kudunya ge ari sakira-kira baris ngancurkeun kana batin mah. Pokna teh para mitra, gerentes hatena. Si horeng si mana horeng Suryati pamajikan Haris urut babaturan sakola Sukarna waktu di SMP. Memang baheula mah para mitra Suryati teh bogoheun ka Sukarna. Ngan bae indung bapana terujukeun dumeh Sukarna anak jelma kurang kaboga. Anak jelma anu cenah wah jelma masakat kitu kokoronyo sok malaratrosa. Keur kapentingan hirup sapopoena ge nyiar kipayah tina dagang sangu koneng indungna teh. Atuh teu sakumaha lila makenoh norojo mairan cai ente sacangkir beling di bakian. Cag ditunda dina meja tuluy diuk nying hareupan deui Suryati. Bari nuna baki kana kolong meja. Mari Neng, diminum airnya Neng. Maaf ya, gak ada kuenya Neng, maklum Neng. Terima kasih maaf saja ya saya tidak bisa lama-lama. Mau terus ke Jatinegara tolong sampaikan saja kalau Haris pulang. Ada saya dari Cibatu ya. Cek Suryati bari ngorejat nangtung. Ya ile, kenapa buru-buru amat Neng? Nggak tunggu aja, Aden pulang ya. Biar nanti kalau Aden pulang sama-sama bisa ngobrol. Enggak, Mak, karena ada kepentingan lain, Mak. Mari, Mak. Oh iya deh ya. Salamnya. Tema makenoh jerut Suryati turun tuluy ngaleos. Bari mawa hate nu pinuh ku pinapsiun dumeh ngadenge beja. Haris salakina rek boga deui pamajikan. Harita Suryati tumpak bajai ka stasiun nu maksudna marek tumpak kareta api ka Bandung. Cek pikirna ameh gancang. Sajeroning keur tumpak kareta api teh budina merengut haseum bari teu mikirkeun kana peurih beuteung. Samalah disuguhan cai kumakenoh teu ditoel-toel acan. Waktosna Sepi.